hukumna zakat fitrah ku artos di madhab Imam Asy-Syafi'i hukumna teu meunang teu sah, tapi kudu ngagunakeun kutil balad, makanan pokok daerah setempat. Mun di urang mah beras, berarti wajib ngagunakeun beras. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, juz kahiji halaman 568. Wala tajzi'u al-qimatu, teu sah zakat fitrah ngagunakeun artos. Ngan di madhab Imam Al-Maliki aya nu ngameunangkeun zakat fitrah ngagunakeun artos. Sakumaha keterangan dina kitab At-Taju wal Iklil, didinya aya ibarat qala Malik. Imam Malik berkata, la yujzi'uhu ayyadfa'a fil fitrati samanan. Teu sah dina zakat fitrah ngaluarkeunana ngagunakeun artos, tapi kudu ngagunakeun kutil balad. Ngan warawa ngariwayatkeun saha Isa, Imam Isa an Ibnul Qasim, sumberna ti Ibnul Qasim ashab Malikiyah, fa in fa'ala ajza'ahu, lamun si jalma migawe zakat fitrah ngagunakeun artos maka eta sah-sah bae. Salajengna di madhab Imam Malik sareng madhab Imam Asy-Syafi'i aya kesamaan. Pertama, zakat fitrah meunang ngagunakeun kutil balad, makanan pokok daerah setempat. Salajengna nilai sokna eta sami antara madhab Imam Malik jeung madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalebetkeun jumhur Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hambali nilai satu sokna sami. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Makayil wal Mawazin halaman 20. Satu sokna teh sekitar 2,4 kg, diurang masuk dibuleudkeun 2,5 kg. Jadi tatkala urang rek ngaluarkeun zakat fitrah ku artos, taklid bae ka madhab Imam Maliki anu ngameunangkeun zakat fitrah ku artos, anu ngasahkeun zakat fitrah ku artos, jeung deui ku nilai artos saharga 2,5 kg beras eta sah-sah bae di madhab Imam Maliki. Dan nilai sokna sami jeung madhab Imam Asy-Syafi'i. Salajengna meunang oge urang ngaluarkeun zakat fitrah ku artos, taklid ka madhab Imam Abu Hanifah. Dina kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz kadua halaman 808. Didinya yang ibarat wa yajuzu indahum ayyu'ta an jam'i dzalika al-qimah darahim au dananir au fulusan au urudun au masya'a. Boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang anu berlaku di eta negara. Ngan kade lamun urang taklid ka mazhab Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Abu Hanifah mah zakat fitrah teh ulah ngagunakeun kutil balad, ulah ngagunakeun makanan pokok daerah setempat, tapi ngagunakeun makanan anu geus dinas dina hadis, nyaeta al-hintoh wasyair watamri wazabib. Ukuranana nisfu so' min hantotin aw so'in min syairin aw tamrin aw zabib. Alias di mazhab Imam Abu Hanifah mah kedah ngagunakeun kurma senilai 1 so', kurma kering, atawa syair jelai teh senilai 1 so', atawa anggur kering, kismis, zabib senilai setengah so', 0,5 so', atanapi hintoh alias gandum senilai 0,5 so' alias setengah so'. Jeung deui nilai 1 so'na di mazhab Imam Abu Hanifah berbeda jeung nilai 1 so' di mazhab Syafi'i, Maliki sareng Hambali. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Makayil wal Mawazin masih halaman 20, 1 so' mungguh Imam Abu Hanifah mah 3,25 kg. Jeung deui ieu teh ulah kutil balad, tapi kedah milih dina anu tadi sakumanas hadis nu 4. Reku korma ke, reku gandum ke, reku jelai ke, reku anggur kering ke, mangga. Contoh lamun ku korma, harga korma ayeuna dikira-kirakeun pangmulahna sekitar 20.000, ayeuna kali 3 berarti 60.000.
60.000 langkung urang ngaluarkeun zakat fitrah ku artos tatkala taklid ka mazhab Imam Abu Hanifah. Matak nu paling raos mah taklidna ulah ka mazhab Imam Abu Hanifah, tapi taklidna ngikutina ka mazhab Imam Malik anu ngameunangkeun zakat fitrah ngagunakeun saman, ngagunakeun artos sanilai 1 sok kutil balad. Oge nilai sokna sami sareng di mazhab Imam Asy-Syafi'i sekitar 2,4 dibuleutkeun 2,5 kilogram. Mugi aya manfaatna wallahu a'lam bishawab.